Setengah 7. Pak, Jang, tanya naon? ninggal ambu pak. Ambu mah nuju ka pasar. Oh, Tanya naon gitu? abi can di pasien artos. Bapak ngan keluarga di 10.000. Tekuna naon pak? Ya. Pak nuhun pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh bu, kita kena naon? Abi tolong ya bu. Iya bu. Ya sami-sami bu. Mikir atuh. Anu wani ka urang? Apa lah? Jam 7 tutup pasti gerbangnya. Mang kalmang. Mana deui Ujang? Bu, si Ujang telat deui. Mana deui Ujang? Ka dia mana? Dia mana asup? Telat deui mana teh? Turun jalan. Ayeuna maneh dihukum ku ibu. Asli na eta teh bu. Henteu, hehe. Hehehe. Kumaha rasana dipoe ku ibu? Panas euy bu. Ayeuna ibu rek nanya ka Ujang, ai Pancasila teh aya sabaraha? Aya 5 bu. Nya hiji atuh Jang, nu 5 mah silana. Ayo atuh. Oh, hilap abdi bu. Sok ayeuna sebutkeun 5 silana. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Orang Indonesia tuh kudu apal Pancasila. Hanya maneh teu apal-apal Ujang? Hehehe. Ujang, engke balik sekolah ku ibu dites Pancasila. Mun maneh apal ku ibu dibere duit, tapi mun maneh teu apal, Ujang kudu ngaberesan ruang guru satahunan. Telat deui. Maneh teh bayar uang kas Ujang, geus 3 minggu teu bayar. Dia bayar. Mau urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang teteh punten bere nyuhun pentajia. Mangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngaturkeun Rama ti Lotip kelas 8I. Kukituna abdi salaku perwakilan ti OSIS MPK nyuhunkeun sumbanganna anu pangsaena ti ahang teteh. Aku langan. Coba. Udah salat ha? Atos. Ayo ini mah rek ka kantin ya. Ka koperasi we. Kantin we atuh. Koperasi. Kantin. Koperasi. Kantin. Buru koperasi. Bi, pesen mie ayam hiji. Abi ge biji bi. Esa ajan Pancasila teh? Oh, can euy. Mana mah kita ngapalkeun teh WC. Ya. Bu. Jang. Mana teh ka dieu teh ngetok pintu heula? Ya, hampura bu. Abi rek dices tes Pancasila bu. Nya sok atuh. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kami, sebagai bangsa Indonesia, harus menghargai antar agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan Kami, sebagai beradab. bangsa Indonesia, harus adil dalam kehidupan.
3. Persatuan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sopan dan santun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami sebagai bangsa Indonesia harus bermusyawarah dengan cara bermufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ujang kan geus apa Pancasila? Ujang bakal diberi duit ku ibu. Aslinya Bu. Tapi bohong. Mikir atuh. Pak. Jang. Dina enggak ada ani, Jang. Pak. Jang. Nih. Pak. Jang. Haji Rosot. Pak. Jang. Tinggal ambut teh, Pak. Ke pasar. Pak. Jang. Halo, mana? So cantik. Ibu Mia Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sholat nah? Atau sholat nah? Pak, guys, Pak. Ayeuna maneh dihukum ku ibu. Wih, coba tangan gue. Gak apa-apa jadi behind the scan bagus nih. Perlu sungguh hebat